Indit caang balik poek. Moal kaburu masak nura ribet dinten ayeuna mah guys. Mata kieu ge masak mie dog we meh tere. Darek angkat biasa janten pengacara dinten ayeuna mah mata kieu we nyadiaan mie dog keur anu tuang di bumi. Jaba angkatna oge rada tebih guys. Ayeuna mah mata kudu nyubuh ieu teh cek si Aa teh ulah siang teh ing cenah ongkos sok pabaliut jeung macet bisi telat. Tos jam 5 ieu teh urang gugahkeun heula bocilna. Ai pek teh geuningan tos beunta. Apal meureunana rek indit jalan-jalan mereka tos cenghar jam 5 langsung we geuningan tuh siap-siap ngurus dede meh jongjon pang-pang nama eta kudu sarapan heula da bisi lami engke di dituna tuh ieu terek bebekelan geuningan ti bumi tong hilapnya guys kudu bebekelan meh aya gayemeun we engke pas ngantosan teh di helm aya nama soalna rada tebih angkatna bisi aya polisi heuda di helm teh geuningan sieun ke polisi lain keur kasalamatan sorang jalan-jalan heula guys jalan-jalan ge lain ku gaya jeung loba duit ieu mah kewajiban geuningan kumaha da lain ka mana-mana geuningan tuh rek berobat budak geus kudu ka dieu deui wae sok lila hoream ka dieu teh Gusti tuh tinggal mata kudu babakalan ti bumi oge da jajaneunana teh nu kararieu hungkul lain balion urang dan nu kieu mah geuningan kalah mahalna hungkul teu ngawareg dirujuk kamari teh ti rumah sakit biasana teh da dede kejangna masih keneh seri ngawayahna we daek teh daek ka Hasan Sadikin tuh kieu horeamna teh guys nepi ka ngemper kieu batan ku pinuh geuningan ngantri obat ieu teh nu sok nyieun lila teh tuh kan bener balik teh burit we jaba kepegat hujan sok memet atuh geura tarima abi jadi karyawan pek gaji sing gede mah bisa kebeuli Pajero 5 wae malah geus kaluma kepegat wae hujan.